Kokoturan di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wah, juri Gantarawang sanu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak. Atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba anu liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Jipen. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas dipake, mereka itu bisa bacaan. Tapi coba ke ahlina. Udah liwat kadinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam berapa ya? Oh, juri anu berarti. Ayo, guys. Nih guys, nah, nyahunya nama jam sakean juri anu, jam sakean juri anu, jam sakean juri anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Dari lalagaan mantap ke jideeng gagah teh lantaran naklukkeun juri-juri dua dirinya. Teh, eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah juri anu juri poe anu juri anu poe anu juri jam sakean juri anu jam sakean juri anu. Jieu teh juri ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masya Allah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek neuk melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sieu teu pamit sia ka aing